Aduh, anh cái hòn đi ơi. Bật ạt cái something ơ. Ai, kamu yang kem snai. Wah, ơi, tunggu ơi. Ada talu mana? Aduh, Yo yo, semua kompor gas semua. Baca di sini lagi. Tunggu benang mereka. Koyan, tunggu. Kamar anak gua. Di barang kia maling ya. Tangan. Ini aku usaha di kawasan Sidungkul. Gimana siapa nih? Titik dulurnya main di lebat ini di jauh-jauh. Aing tuh kemana aja sih? Aneh aing ke mana? Maaf sih etanya. Emang sih aja mau dibutuhkan mah. Anjir basuh. Aing kebrak, woi balik. Tak budak kolot lupatan. Nenewan tenang kita. Woi pan. Oh kebenar amat jadi dia. Pokok aing budak maling biang. Ngan aing sebaya. Aing ngajakan ulah. Adio. Di mana aing maling nak? Ah, Mana? tuh lupa tuh. Jadi kamar mana? Ih, Tuh aing maling tuh. saya maling sah. Aku aing haung maling mah. Guys, segera udah, guys. Ayo. Bang, satu. Beli muka sendal ya, bapak dia muka sendal mah. Mana dia saya malu hari Enon. Maling, gila mah. Makuan udah kita. Heda melumpat dan canda kan. Karena kesuaian anak udah bisa anu kalingitan dari kupal nu maling tuh. Pasang ya gitu san. Siap. Benang bok kadenya. Capeknya. Coba dia mah. Benangan tante. Capek amat aing, naon dia udah aing. Pandai maling. Oh nya. Geus main kieu bae. Aing ka ditu, dia ka ditu. Oh ya lah geus laksana haram. Dibalik. Aing polomoan aing kan ngudagan maling. Aing. Eta budak lumput ka mana nih rek poin jolo. Lah daripada bisa kanyawan teuneun me poin di dieu lah. Ih, jaya samping nu maling ding. Kemana sih teh? Wis teka deui deui bae. Balik tilah aing. Aduh,
Si Adul mabuk malnya koin. Maling na tebeuna. Malah manggi samping dah dong ai. Benang malah tanya paling pisan ge. Bukan istilah aku kena setan. Teng benang ting gitu. Yang panamat benang malah tanya si Sandi. Lain dulu hari kepalingan emang naon gitu nya. Iya, aku betul-betul. Yang lainnya cuma kepalingan emang. Aku pas paling budak cuma 4. Kayaknya kena ditanya sudah maling ke. Oh, 4. Meski bege, orang tadi kayak mah juga naon mun kita orang sebanyak gitu lah. Oh, eta cocok kok. Surang tong bae bisa mun kalengitan berarti eta setan maling. Ada mun kalengitan geus. Bahaya soalnya di dalam kepalingan aing sebagai RT kumaha nasibna. Oh, ya katakan goreng ya. Apa Goreng ya. Balik teh. Hai kelas ke. Ayo kumaha udah maling di tamun Tinggalin bae budak. saya main kalian. Dia aku bilang Oke, dah capek aing ya Allah, beget. Aing mau teki mau semua. Aing Ayo, udah gandong, saya gandong doang ya. Dol. Ih, kemana ya barudak tadi menungguan di dia ninggalin aing bae. Aing mah capek amat. Coba aku ingat diteangkan ke si Adul lah. Aneh aing, burang-burang dia maling. Oh, jangan setunggal lalangan amat, naik puting baik aing mah. tinggal aja aing di tower imah dia mah. Aduh, Kunaon pan? aing kita nangan rega ngopolot aing tadi. Terus? Atau aing nu maling ku yang diuber-uber. Atau aing nu maling ku yang diuber-uber. Ya Allah. Oh, geus kayaknya. Dia deg-degan ya tanya. Oh, aing ngurus ieu lah. Aing teh lah nya. Ayo. Pan, yang penting kayak mainnya. Oh, sedang baik kayaknya. Kan yang teh lah nya. Waduh. Oh. Maling berang-berang. Ih, dong waktu bae mun beunang apa tadi pegang tangan aku. Masalah amat kan Jauh nu paling ya. Piraku. Jauh sana jauh kapalnya. Tadi ngomong maling. Cincang cincang dari para bukti ditulak cilu Kawe bae, jeung capek jadi itu. karena ge aing mah sepada mah kudu. Makana ulah setujuan kana jelema mah deueuh heula di mah. Aya ieu eueuh, aya kepalingan eueuh. Ieu mah udah bet capek. Atuh nu nyeun aing kituna memanen debu-bubu pas kuan ditanya jangan lompat ngapri. Lain eta tuh. Kira-kira si Sandi beunang moal teh pamalingannya. Ya atas. Cuman benang merah geus pun balik aja dini teh. Oi, Baik, palingan non bae. doain teh si Adul. Aku jauh nu kapalingan mun kalengitan eueuh. Nah, urang mah capek Dicek ya. tadi. Tuh, aing sampai dicek kanan cuma aing kapal bae geus langsung meus asak cenah. Ya ilah. Pada jeung luar tihang ge. Oh, geus ya. Bener lu kepalingannya bener. Saya balik lagi nya. Mandi dulu Mandi beling dia, mbek ya teh mandi. Wes dul aing sarabe dul. Tuh. Ah, salaman me. Dia tadi Sandi bilang tuh saya tanya. Dul, jatuh benang jeung maling na ge. Yang terakhir panggil dia di mana? Dina kalapa. Terus kumaha di situ? Aing di olo dah mah. Cenah. Ja ka ditu, aing ka ditu da aing luturkeun we dong jauh polongo. Luturkeun we dong polongo. Oh, aing di ditu. Ada teh moloon nama gitu. Bisa olo. Kan aing teh nyaho nya mah. Maling Makan lagi. malingna jeung cenah aing lalagan heula. Juku dia tadi olo inang. Oh, inang aing. Dia tak malingnya dia lah. Aing. Aing mah di sampingna doang deuleu nek dikumakeun di samping. Si jeung sasimbut dia bagi si bake sasimbut dia beh apaan ih. Si itu maling kapalingan di kuda atas samping nang geus Geus gege. anjing bisi ke peuting katirisan.